Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjajar sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat. Puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin sagala nikmat kasehatan sareng urang sadaya tiasa kumpul dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap oge salawat dan salam hayu urang junjunkeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepangkeun wasta abdi Eri Dwi Yustitia Putri, simkuring ngagem pancen janten panembu catur, teu hilap ngaturkeun nuhun ka sadaya hadirin anu tos kersa hadir dina ieu kempelan ngadiskusikeun ngeunaan pangajaran online. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang sami-sami buka ieu sawalaku aosan basmalah sasar. Sata acan inca kana acara nu salajengna supados henteu disaha-saha simkuring sejana pangkeun para pangjajar anu bade ngadugikeun ka mandangna. Pangjajar anu kahiji nyaeta Bapak Rojiun salaku guru SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng enjing Bapak, hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Ibu Despanora. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang tiasa neleman ngeunaan jajar anu bade didiskusikeun ku urang, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjajar. Sumangga ka Bapak Rojiun anu bade ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun Bapak anu tos ngadugikeun kamandangna, nurutkeun mantena pangajaran online teh nyaeta pangajaran anu dilaksanakeun di luar sakola atanapi jarak jauh. Aya sabaraha alternatif anu tiasa dilaksanakeun ku urang sadaya. Nu kahiji nyaeta ngalewatan internet, kadua TV, katilu radio, sareng nu kaopat nyaeta dina buku panduan diajar. Guru sareng orang tua siswa oge kedah tiasa silih bantosan atanapi kerjasama. Kumargi kitu, hayu urang jengkeun wae ieu sawala ku pangjajar anu kadua nyaeta Ibu Despanora dihaturanon Ibu kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Despanora anu tos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon rupi anu didugikeunana. Saurna, pangajaran online teh ngagaduhan kaleuwihan sareng kakiranganana. Kulantaran waktu sakedik, salajengna simkuring bade ngawatesan ka para pamilon anu bade tumaros. Para pamilon anu bade tumaros ngan saukur 3 urang. Dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun pananganana sareng nyebatkeun nami. Hatur nuhun ka Eteh Mila anu tos parantos ngadugikeun patarosan kirang langkung ngeunaan iraha mulai sakola tatap muka teh. Sumangga ka Bapak Rojiun anu ngawaler patarosan ti Eteh Mila. Anu eusi waleranana nyaeta pamarentah teu acan ngijinan pihak sakola kangge ngalaksanakeun belajar tatap muka di sakola kumargi masih teu acan aman. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara ti kawit dugi ka rengsena kalaksanakeun kalayan lancar. Hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku maosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panembu catur neda dihapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu henteu ngeunah kana hate. Ka hadirin sadayana mung sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.